Asa sana ngacapi we ngacapi lain naon adon ngacapi harita gerka kandungan ku hidup jus obat tongkat tukang menyeberang betan kumaran kita di bentang sing ditiran paana asap ngacapi ngacapi we ya nggak ngacapi kurang harita pasayon kesehatan wajib wajib lupa sih pemilihan wajib kan itu sekalian nak kandungan untuk inci budak yatim kesana ibu tati alhamdulillah subhanallah sasalaman sama itu wajib sasalaman nah hari manis ya teh dikeun tadi geus keun bae urang maneh ngandai we masih keneh loba rek nikahnya aya rek hayang ngenta lagu dina amparan sajadah keun sir ieu mah bagi duit keun bae nya anu penggelapan gitu mah keun urang bejakeun ka polisi gitu nya ulah keun nyanyi deui lah sugan loba nu keneh misalnya kang eta ge pancang mere happy nya dina amparan sajadah cenah laguna nya sok diwujud kasimpatian ke masyarakat leutik itu simbol berarti masyarakat orang pojok tengah teh cinta ke masyarakat leutik artinya insya Allah diberkahkan ke Allah orang pojok tengah sadayana amin dikocorkan rezeki anu aya di langit dikaluarkeun rezeki anu bumi sing dugikeun kalau di sini pastikan sareng berkahna ke orang pojok tengah sok doakeun doa murang kali yatim piatu teu aya hijab di halangan Allah dicatatkeun sareng Rasulullah di surga dikeun duitna ya kumaha tuh ya juru kawin teh beuki duit tah ye lina ye celina diajak ka mana-mana ge daek ke pan ieu mah dikeun duitna sok leungit parah di sakuan itu di mana di sakuan masih teh mending di mah aman ya kan arah aman tapi teh pan rek dibikeun rek dibikeun subhanallah ieu gambaran ibu ka urang sadayananya nganuhunkeun dina sela-sela urang geureus sagarupina teh pangintennya doa anu paling utama usbuni astajib laku di mana urang ngadoa Allah ngaijabah kana permintaan urang sok doakeun pada ngadoakeun abdi kana masihan abdi ieu teh kitu-kitu ridho masihan ka abdi teh ibu ridho leres ubah meri do mah